hari ini mata kopi lamun ti mau ada mau jadi Coca-Cola mau anggar kopi hideung. Tampinya kopi ngeunah kieu nya jangan sakieu mah nya. Aduh bun. Salah bun. Salah mun makan sungut lain kana mata meh. Jeung manji kieu mah lain kudu kopi nu ngeunah mah. Susu jahe ngeunah mah meh. Apa susu jahe? Tuh. Susu daerah. Berang teh ningali si Gege teh jeung jana jeung jana heran tah ayeuna ka mana si Gege? Siga nama dibawa kumanehanana meureunnan ka juru disiksa siga nama. Si eta mah kan sadis ka jana mah si eta mah. Kadang-kadang main betoto aja jeung main colok si eta mah. Sadis. Tong kitu-kitu teuing bae ka baturan teh. Pekot-pekot teh ban CS urang eta teh. Nyaho we da kumaha tuh. Dan geus kitu si eta mah kan ganteng jelemana. Ganteng naon eta si Gege siga bungkusan ieu nasi bungkus si nasi uduk siga mah. Jadi lo si eta mah Coverboy si eta mah jahat ka awewena main koet si eta mah. Beda ucing main kowe. Segala main koet si eta mah. Kadang-kadang we eta mah na teh mun teu boga duit sarung inungna ge dijual. Kayaknya Bang. Oh, Anu mesel ora? Sok. Apa aja, Neng? Tahu siomay. Tahu somai. Berapa nih? 5.000. Somainya 3, Neng. Da eta mah kudu terus. Somai 3, tahunya campur putih sama kuning. Biasa bumbu pakai sambal enggak? Ini, Neng. Ya, makasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Kang Aris. Punten pangarsa. Alhamdulillah sakitu ge bud menang duit tisu karek menang 5.000 10.000 menang loba keluar ti jam sore Tadi memang udang. kelak ngomong teh ka mana-mana jadi lieur kieu ieu saya teh si Mang Gege ting ka mana nya? Pernah ningali teh nya? kan cek urang ge tadi diobrolkeun ku Mas eta mah kan jeung biasa gebetana teh ngoet meureunna tiga nama. Ngoet. Biasana didadatkeun ka juru si eta mah. Itu lapar itu kosong kieu duit eueuhan pisan. Aduh. Mana lapar deh barudak areueuh deh. Warung sugan, warung ieu mah bangunna teh. Hei, Goreng datang dong. kenaraon Panjang umur si Cunil. Katanya sujuna cik. anjir ngaropi. Oh, kopi ya? Wudun, anjir kopieun. Oh, Bagja. Kita pisan ge di dinya teh keur diomongan ku barudak teh kamarana si Gege cenah. Keur dioromongkeun. Nya siga artis. Lain urang teh udang sare ieu teh. Ai pas udang, teu lapar we. Si anjing tong kitu oge atuh beungeutna. kaset. Pas muka dompet aing teh teh beung duit saperak-perak acan. Dok, bukan gitu ih. Aduh, Ceban. oh, tapi teh kasih budi aja Budi, mah. wing lapar ih. Enggak, 5.000. Ente boga ceng. Gocong. Bae lah sok. Bae, Goceng. Bae atuh bae lah sok goceng-goceng berarti ceban kan. kuping keur urang. Ulah atuh geuleuh anjir. Tuh kan lumayan. Sok atuh ngopi heula. Aduh, hampura saya duit, tapi buka duit, ngomong gitu mah Mang Gege, buka duit mangga di asal ngan. Ngerokok. Nah, kopi nat. Kopi nata. Geus. Air jahat aja. Wah, dinya nu jahatna, lain caina. Geus aing lapar Kemana? nasi goreng heula. Kan Oh,
Nyemulanya orangnya, goceng berarti nya boga hutangnya. Ayo dong nya. Jir, lumayan bensin, udud, duit, menang. Diri sih hayang ngarokok. Aduh. Kamana ieu rokok? Wah, boteuing ieu mah. Aya curang rokok, pencurian rokok. Mei, nyokot teh mei. Mah cuma rokok tadi depan dia urang. Butinya sarua teh nyokot tuh. Teman orang yang gitu doang itu. Boteuing Mang Ge yang si bangok eta. Si eta si nama masalah. Soal orang tadi seruput, kopi, seruput rokok. Urang tengah maranan. Siga namanya. Karena bisa jadi ya pegawai si GJ ya masuk. Untuk kena lamun panggil kawan. Kurang karungan. Abuli girang. Buli giran. Si eta mah sekalian kagok lamun ganteng mah. Ieu. Jika pernah gua berdongkol teh. Nasi goreng. Bud, Nek, ayo. Antik kayaknya rokok dicopot. Tuh, penyok. Mana? Kopi Asli mana nasi goreng pan menang. Anjing kenyawan.